Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemiar tub. Derencangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Santri Pinilih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-20 genep. Mitra-mitra pemiar tub dongeng Mang Guru tong hilap etang-etang iring ngarojong ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng diantos ku Mang Guru like, komen, sareng subscribe-na. Sakali deui diantos ku Mang Guru like, komen, sareng subscribe-na. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Manggas, moncong mewek wae Nyai. Pokoknya mah lamun Nyai satia ngalayanan akang, mangka dinya waktu anu moal liayat teuing oge. Sagala kahayang Nyai baris dinyekanyan. Ceuk Bah Atong neuteup Neng Tina. Anu harita masih keneh ingcerekan diselang ku nyusutan sesa-sesa cimatana ngaakangkeun sagala kituna teh ayeuna mah. Padahal leuwih mayus ngabasakeun aki atawa abah. Neng Tina tibang ungeuk dina kaayaan tetep tungkul. Buukna anu pasiksak ngarumbay meh-mehan nutupan sakabeh beungeutna. Gera mandi angguran mah. Sangkan leuwih geuyis, sangkan akang leuwih geugeut. Tuh, di tukang aya pancuran. Bisi butuh samping kebat jeung pakean keur salin mah. Aya dina lomari. Di kamar, pek we pilihan ku sorangan Nyai. Tekung sinemalan jung Neng Tina cengkat koloyong karohangan kamar sarta tekung silila oge geus ngurunyung deui bari mamawa samping kebat sarta anu saterusna mah kebat bae ngoloyong muru tampian anu pernahna aya di pipir imah. Ari Bah Atong mah saleosna Neng Tina teh ngadon surungah carengeh sorangan siga anu owah. Sanggeus lumayan lila antarana Neng Tina geus ngurunyung deui dina kaayaan ngan ukur mamake samping kebat anu dibeulitkeun pikeun nutupan oratna anu masih keneh nembongkeun neuhneurna sapasi gunung sakembaran jeung umyangna pakulitan pingping anu taya cacad saeutik-eutik acan. Buukna anu geus kulimis sawareh arasup kana sela-sela belahan pinareupna. Nepi ka kumetap sarta meh teu ngiceup-ngiceup Bah Atong oge nempok kitu mah sarta langsung neureuyan cidu ka tembong tina gondok lakina anu lok-lokan. Kalayan teu ngomong sakemek-kemek acan, malahan mah Bah Atong oge siga anu dianggap tunggul. Neng Tina kebat bae ngoloyong karohangan kamar. Saasupna Neng Tina, Bah Atong oge gancang cengkat sarta nuturkeun asup nyusul Neng Tina ka jero kamar. Cag tunda heula kaayaan di imahna Bah Atong. Ayeuna urang samper deui lalampahan si Jolad anu kapapancenan pikeun neangan tumbal minangka syarat sangkan nyimas can-can daekeun nurunkeun kakuatanana caluyu jeung anu dipikahayang ku Neng Tina. Mitra-mitra pemiar tub dongeng Mang Guru, si Jolad gujelang-gajelang jojorelatan mapakan rembetna kakayon di pileuweungan. Teu jarang kapaksa kudu gujelang-gajelang tina dahan anu hiji kana dahan-dahan anu sejena kalayan dina gerakan anu katempona teh jauh leuwih geusit batan camemehna. Lumayan lila lalampahan si Jolad teh nepi ka antukna mah ngarandeg di hareupeun hiji wangunan imah anu aya di hiji pileuweungan. Anu eta pileuweungan teh pernahna teu pati jauh ti lembur Cilanjung. Teu kungsi keketrok heula jauheun ka Uluk Salamah. Sanggeusna ngalacat ka tepas imah teh langsung bae si Jolad nyurungkeun panto. Di jero imah kasampak aya 3 urang jalma anu keur ngawarangkong. Anu tiluan rada kurang kerung mangsa nempok kaayaan leungeun si Jolad
anu geus cager deui siga bihari teh. Geuning Kang Jolad. Ari si Dempak ka mana, Kang? Ceuk salah saurang tinu keur ngariung mapag ku pananya. Teu langsung nemalan, gek si Jolad diuk heula leguk nginum ci kopi sesa teuing urut saha. Wah, si Dempak mah ayeuna teh keur digembleng ku guru aing. Aing ka dieu bedang parentah tinu jadi guru. Cangkan neangan saurang deui pikeun dijadikeun pimurideun. Ceuk si Jolad rutret kanu tiluan. Uing Kang. Kuring oge hayang atuh Kang. Sarua kuring oge hayang Kang. Pasti guru Kang Jolad teh pohara saktina. Buktina we taleungeun Kang Jolad oge geus cager deui. Anu tiluan pating celengkeung pahayang-hayang. Nung tuh saurang-saurang. Ari si Ajo ka mana kitu? Bermali arak si Ajo mah Kang. Oh nya Kang. Kumaha hasil ngarampok imahna si Ramdi teh? Ya, nah geuning si laingnya hoheuh. Nyanyaho atuh Kang. Panepi ka ibur salalemur kajadianana oge. Kusiwel si Jolad ngaluarkeun gelang emas tina pesakna, sok ditunda reupeun anu tiluan. Wah, kop eta bagian maraneh. Siga anu bungah pisan anu tiluan mah diasongan gelang emas ku anu jadi pamingpinna teh. Sabab lamun diduitkeun mah bakal gede pisan hasilna. Wah, maneh dugul. Ayeuna keneh milu jeung aing. Pikeun guguru sangkan luhung ilmu siga aing jeung si Dempak. Ceuk si Jolad ngadaret ka salah saurang baladna anu sirahna Dugul. Siap Kang, siap. Ceuk si Dugul siga anu bungah. Anu duaan mah bati pating darlek siga anu sirik. Wah, tadi nama aing terek mawa si Ajo. Ngan eueuh geuning jelemana oge. Geus lila acan inditna si Ajo teh. Lumayan lila Kang. Geus nepi meureun ari ka pasarna mah. Cok si Dugul anu nemalan. Mitra-mitra pemiar tu dongeng Mang Guru ari anu keur diomongkeunana mah nya salah saurang anak buahna si Jolad anu ngaranna si Ajo. Pas pisan jeung cangkaan si Dugul harita teh manehna geus aya di pasar. Anu pernahna aya di hiji lembur anu paenteng-enteng pisan jeung Cilanjung. Lempangna si Ajo rada gagancangan kalayan dada anu semudangah siga anu hayang katembong gagah. Ciduk si Ajo ngadupak saurang jajaka anu keur semudongko mangsa nempoan arit jeung batu asahan nepi ka ngagulitik jajaka anu kadupakna teh. Ari sia ngajedog teh bet jalanan atuh koplok. Ceuk si Ajo langsung ngadat. Nya salah maneh atuh. Tumpat tempo ari lembang teh babel. Ceuk tukang arit nyelengkeung. Tayoh nama nyaho anu salah. Naon koplok? Wani ngalawan ka aing sia teh. Ceuk si Ajo langsung medengkreng. Sakabeh mata anu dareukeut ka tempat kajadian jadi museur kanu keur silih sentak. Ari jajaka anu kadupak ku si Ajo anu tetela geuning Jang Aris gancang ngoneal. Atos Kang, hapunten pisan. Ieu mah abdi anu lepat. Ceuk Jang Aris teu sirikna dodongkoan di hareupeun si Ajo. Dengekeun ku jejebir sia. Eta pejuhna oge ngaku salah. Ceuk si Ajo tutunjuk ka Jang Aris jeung kanu dagang. Sia anu salah mah. Eta budak mah keur. Atos Kang, atos. Hapunten abdinya Kang. Ceuk Jang Aris gancang motong omongan anu dagang. Ditungtungan ku menta hampura deui ka si Ajo. Si Ajo ngan saukur ngadelek sarta anu saterusna mah satengah jejebris ninggalkeun eta patempatan. Geus puguh jelema itu anu salah teh Jang. Pan ujang mah tadi oge keur cicing milihan arit jeung batu asahan. Ceuk anu ngajual arit. Sanggeusna si Ajo rada jauh ninggalkeun eta patempatan. Nya, jelemana we eta mah heuras genggerong. Ceuk tukang onco milu mairan. Atos Mang, atos. Wios dah abdina oge teu kuna naon. Oh, mohon Mang, janten sabaraheun pangenten arit sareng batu asahanana teh. Ceuk Jang Aris siga anu embung kapapanjangan. Canggeus anu dagang ngabejakeun harga, golosor Jang Aris mikeun salambar duit. Waduh, tong ageng-ageng teuing atuh artosna Jang. Teu aya kanggo wangsulanana.
Wios masihan we mang. Nu leres teh Jang. Cek anu dagang siga anu teu percaya. Mohon kanggo memang we wangculanana mah. Bunga lain di kieuna ketempona teh anu dagang mah. Barang anu dipesan ku Jang Aris gancang dibungkus sarta diwadahan. Pok deui nunuhunan mangsa Jang Aris amitan teh. Mitra-mitra pumirteup dongeng Mang Guru sanggeus meuli arit jeung batu asahan. Jang Aris gura-giru nyimpang heula ka hiji wangunan anu aya di sisi jalan. Tempat paragi anu meuli atawa ngajual rangket emas. Keur kosong taya sasaha. Ngan saukur aya anu dagang wungkul, saurang lalaki anu kawilang geus rada umuran. Bade ngagale emas Cep? Tanya eta lalaki kalayan dareh deh pisan. Bade ngical Pak. Itu oge upami tiasa. Cek Jang Aris pohara rengkuhna. Jiga anu langsung resepun eta lalaki oge. Sanggeusna nempo sikep jeung basana Jang Aris anu sakitu hadena teh. Oh, cobi ninggal barangna Jang. Kusiwal Jang Aris ngaluarkeun kanjut kundang leutik kelir hideung tina pesakna. Song dibikeun ka eta lalaki. Sajongjongan mah eta lalaki bati molohok. Sanggeusna nempo eusi kanjut kundang anu tetela eusina emas gelempengan anu gedena kira-kira 2 ramon kolot. Barang ti mana ieu teh Jang? Tanya eta lalaki. Ituna teh bari nalak-nalak emas anu keur dicekelna. Sisimpenan pun aki. Abdi mah mung dipiwarangi cal wungkul. Oh, antosan atuh sakedapnya. Jang Aris tibang unggek. Geus kitu mah eta lalaki anteng pisan mariksa emas. Kalayan ngagunakeun mangrupaning alat-alatna. Sanggeus lumayan lila kudu sabar ngadagoan. Antukna mah eta lalaki rengse mariksana. Asli, saya pisan ieu mah barangna Jang. Upami tuang aki gaduheun keneh barang, sareng nuju peryogi artos, tong diical kasasahannya. Cek eta lalaki siga anu bungah pisan, alatan meunang barang anu hade. Jang Aris mah tibang manggut dibarengan ku imut. Sanggeus eta lalaki kurah koreh kana laci. Cong mikeun gepokan duit sakeresek. Nepi ka ngajenghok Jang Aris oge, tapi gancang nyumputkeun semu. Etang deui Jang, bilih kirang. Sawios teu kedah. Percanten pisan abdi mah Pak. Ati-ati di jalanannya. Sareng omat deui, upami bade ngecal deui barang, ulah kasasahannya. Mohon insyaallah Pak. Geus kitu mah gura-giru bae Jang Aris amitan gedig ninggalkeun eta patempatan. Mitra-mitra pumirteup dongeng Mang Guru teu kacatur di jalanna mah dina mangsa panon poe geus beuki doyong ka belah kulon. Jang Aris geus nepi deui ka Jatilinduh. Geus di mana Jang Aris? Tanya salah saurang lalaki anu kabandaran pasang rok di jalan. Sok sanajan keur leumpang rada gagancangan, Jang Aris maksakeun ngarandag heula. Tos di pasar Kang, meser arit sareng batu asahan. Akang bade ka mana kitu? Ka imah Lurah Asep, rek milu. Moal Kang, teu kieu tos lapar ieu teh. Geus kitu mah kebahat bae Jang Aris neruskeun deui lengkahna. Eta lalaki oge semu gagancangan muru ka imahna Lurah Asep. Mitra-mitra pemirteup dongeng Mang Guru sanapina ka imah Lurah Asep kasampak masih keneh loba jalma. Sok sanajan ayeuna mah geus teu ngagimbung nepi ka buruan.
Kumaha Bah Samiri teh geus eling kitu? Tanyana eta lalaki sanggeusna diuk ditepas imah. Kituna teh bari rutret ka warga anu geus lila araya di dinya. Wah, borora ah. Itu anakna anu awe oge ceurik wae. Nyawe di tengah imah katembong saurang awewe anu sapantaran jeung Nyi Iam keur inghak-inghakan digigireun Bah Samiri anu masih keneh dina kaayaan kapiuhan. Sing salabar we nya, ceuk Lurah Asep rutret kanu tiluan anu tayona mah minangka anak-anakna Bah Samiri anu duaan lalaki anu saurang deui mah awewe. Mohon hatur nuhun pisan parantos kersa karerepot oge Pak Lurah, tembal anu saurang geus jadi kewajiban perkara eta mah jang. Ari kitu sapopoena Abah teh. Teu kebat Lurah Asep nyaritana sabab kapireng Bah Samiri ngulisik bari haharegungan. Abah, cek anakna Bah Samiri anu awewe nepi ka curing hak siga anu bunga. Haji manya ieu teh jimanya. Bari jeung semu pupuringisan Bah Samiri muterkeun panempona. Tong waka cacarios Abah, ieu dileueut heula, cek Neng Yasmin hideung nawaran nginum. Sanggeus disangke heula ku saurang anakna. Bah Samiri diinuman ku Neng Yasmin siga anu hanaang pisan cai sacangkir teh langsung beak sapada harita. Teuy Bah, tetep Neng Yasmin pinuh ku kanyaah. Bah Samiri nemalan ku gideug ret kana kaayaan dirina nepi ka ngagebeg mangsa nempo sapasang leungeunna anu geus baruntung semet pigelangan teh. Ras inget kana kajadian mangsa adu hareupan jeung si Tergos beureum ret kana pakaianana anu sigana mah pakaian Lurah Asep. Bah Samiri embungeun digolerkeun deui malah hayangeun nyarande. Ari ieu ji imah saha kitu? Ceuk Bah Samiri rutret ka tilu anakna. Di bumina Lurah Asep Bah di Cilanjung. Anjeunna anu nulungan Abah teh tah ieu jalemina, tembal saurang anakna. Geus biasa nyebut Abah meureun najan ka bapa oge. Kituna teh kalayan sopan nuduhkeun Lurah Asep ku jempol katuhuna. Jadi ieu Lurah Asep teh? Ceuk Bah Samiri nepi ka ngajenghok. Mohon Bah, ceuk Lurah Asep halon nembalan. Ngan segeruk Bah Samiri ceurik nepi ka ngaguk-guk. Kabeh anu araya di dinya kurang kerung alatan teu ngarti. Ari Lurah Asep mah tibang silih ret jeung anu jadi anak sarta jeung anu jadi pamajikanana. Ajuh hampura jang Lurah hampura, Abah rumasa boga josa, ceuk Bah Samiri dina sela-sela ceurikna. Nya sawios Abah, saleresna mah abdi sakulawargi oge parantos nampi wartos yen Abah teh bade neluh abdi sareng pun anak. Rek neluh? Waduh, rek neluh Pak Lurah jeung Neng Yasmin. Astagfirullahaladzim. Kabeh anu keur araya di dinya nepi ka pohara ngararenjagna kaasup tilu anakna Bah Samiri. Ari Bah Samiri nama siga anu geus teu wasa pikeun nyarita ngadon ngaguk-guk siga anu kanyanyerian. Belagung jadi jelema teh boga ilmu teh dipake nyelakakeun batur. Dasar koplok sakitu geus bau taneuh oge. Goblok sia, untung aya si Tergos beureum. Warga anu area di dinya nepi ka pating keleuweuh nggoning ngabudalkeun ka keheulna. Anak-anakna Bah Samiri oge teu bisa ngabela da memang bapana aya di pihak anu salah. Enggeus. Keun we da kuring jeung si Yasmina oge teu kuna naon, ceuk Lurah Asep gancang meper amarah warga. Sok sanajan rada hese pikeun meperna, tapi ari lila mah amarah warga bisa rarep deui. Abah, tah ayeuna mah meungpeung seueur saksina, sok wartoskeun saha jalemina anu miwarang Abah teh. Tanya Lurah Asep, sok sanajan ari sabenerna mah dirina oge geus nyaho saha-sahana anu nitah Bah Samiri pikeun nyilakakeun diri jeung anu jadi anakna teh. Juragan Ramji urang Cilanjung, sakali deui hampura Abah teh jang Lurah. Juragan Ramdi? Waduh, goblok eta si Ramdi nya. Wah, puas ya.
pamajikanna modal ayeuna bah oi. Duit jeung rarang kena oge nepi ka beak cenah digubung ku si Jolad. Ari geus nyaho kana perkara anu sabenerna mah warga anu satadina milu mangkarunyakeun ku nanasiban anu karandapan ku kulawargana Juragan Ramdi teh ayeuna mah malah malik mu puas. Ayuh, hampura Jang Yura, hampura tina sagala kasalahan Abah. Ceuk Bah Samiri, pok deui menta dihampura. Mohon Bah, ku abdi oge dihapunten pisan. Abah geura tobatnya, meungpeung dipasihan keneh kasempetan. Nya Jang Yura, Abah rek coba ti semet ayeuna mah. Pangancerkeun Abah pikeun nyepungan si Cilegos beureum. Nu atos mah atos we Abah, teu kedah dengdem. Ceuk anak awewena Bah Samiri gancang nempas dibarengan ku inghak-inghakan. Yain hayang males kan nyeri ari Abah mah nyai. Sabojo teuing perkara leungeun anu buncung mah. Abah hayang panggih soceh, hayang nganyuhunkeun. Sabab jalma eta anu geus mampu ngelingan Abah. Tempasna Bah Samiri semu dareuda. Tong boroning Abah, dalah urang dia oge taya anu apaleun saha saleresna Sitergos beureum teh. Sarengna deui sigana sanes urang dieu ari Sitergos beureum mah. Ceuk Lurah Asep neuteup anu keur diajak nyaritana. Urang dieu jelemanya mah Abah oge geus nyaho beungeutnya. Ka Asep ngora keneh ngan teu nyaho ngaranna. Tempas Bah Samiri pohara tandesna. Urang dieu sahanya? Walah, urang dieu geuning oi. Sahanya oi? Moal kitu ari Jang Ustad mah. Wah, Jang Rohim anu sok menca oi. Kaayaan di imah Lurah Asep jadi sahaeng kudu pating keuleuweuh. Panyangka jeung pangira-ngira saha sabenerna Sitergos beureum pating suliwer tina letah warga anu keur araya di dinya. Cag heula nya hei.